Dudul. Ya lo harta. Di dieu abdi bade memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nami abdi Siti Naila Agustina Rahma, berperan sebagai Sinta. Perkenalkan, nama abdi Rizky Rapida, berperan sebagai naraton. Perkenalkan, nama abdi Safira Tunaja, berperan sebagai Naswa. Perkenalkan, nama abdi Ira, berperan sebagai Flora atau Inam. Perkenalkan, nama abdi Rizky Septian, abdi berperan sebagai rentenir sareng polisi. Kampung aya ibu-ibu anu aktif pisan kana arisan, nyaeta aya Sinta, Flora, jeung Naswa. Tiap jelema beda-beda karakter. Nyaeta Flora jelema nu sombong, pamer harta jeung oge duit arisan dicekel ku Flora. Sinta nyaeta biangna gosip jeung osok nyinyir batur. Naswa teh pindahan ti kampung. Jelema sederhana bager pisan. Ibu-ibu ieu sami keadaanna, nyaeta ditinggalkeun ku salaki gawe di luar negeri. Bosan pisan di wae teh. Apa telepon teh Naswanya? Coba kedap urang telepon. Halo teh. Aya di mana? Ya, di imah kunaon teh? Oh nya, abdi bade kayaknya bosan soalnya di imah wae. Sok bade ka imah mah. Nya kedap abdi beberes salahnya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pas nepi imah Naswa, maranehna ngawangkong ngomongkeun si Flora. Kusabab duit arisan nu dicekel si Flora teu pararuguh. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam, asup we. Mak ya gosip pisan. Isuk-isuk mending ngegosip ya. Baik untuk mana? Teh Flora. Bener tuh sih kan arisan. Jika nama bener, cuman tepuk we eta baju jeung priasana miloba kitu. Kan mau di tempat sama kos. Nah, itu teh dia di foto, tapi kurang itu dulu alasanna Bener, ayo urang sedikit. kurang sedikit heula bener. Ayo. Tapi orang rek masak heula soalnya can masih. Iya tuh, isuk-isuk geus gosip. Nyebar. Dah. Teh assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naswa jeung Sinta boga pirasat ka Flora bahwa manehna nyekel duit arisan segendar. Akhirna Naswa ngadadak arisan bulanan di imahna manehna jeung oge areng ngetes Flora beres teu nyekel duitna. Akhirna arisan eta jadi di imah Naswa. Piu-piu. Nya teh. Ayo mulai bertanya sama Minang. Ayo. Inam. Mana teh di teangan kamu mana malah di dia arisan. Nyawa ya bisa asup tempo. Dia mah datang datang ada tan. Rek naon ka dieu? Ih.
Kayaknya si Inen, coba si Inen. Kemana ya Eta? Masih mau nyampatkan video ke arisan amun penyemangan kumaha. Mun mana embung dibajakeun buru bayar heula hutangna. Kayak urang mayar atunya. Ih, sabar geus arisan. Awas nyamun teh tingalikeun. Geus. Akhirnya rentenir eta balik, si Flora balik deui agar ngalanjutkeun arisana. Sapertos biasa, pasti si Flora deui nu meunang. Sana, biar nih kalau rentenir sih tamanya. Ya, kok rentenir? Kalau rentenir teh biasa eta mah nyusun minjeman duit. Aduh, ngawabro teh dosa kan. Demi Allah teh juga kalau teh tangkap ke polisi. Astagfirullah, aing ngomong teh. Omong teh doa. Teh emang teh waduh urang teh. Ya. Ayo orang lain nama sistemnya. Ini aneh sih, nu mana si Flora Dewa Geus, emang kuduna kitu meureun. Ih, aneh pisan. Beberapa menit kemudian si Inem ditangkap ku polisi kusabab loba hutang jeung sok korupsi. Punten, atas nama Inam. Iya, Abdi. Abdi gaduh laporan tentang korupsi sareng boga loba hutang. Korupsi naon ieu teh? Mangga jelaskeun di kantor. Kunaon eta? Ih. Eta kunaon? Ini jadi bener korupsi. Ya aku teh kumaha nih jadi ditangkap polisi sih? Coba orang dulu. Ini sebenarnya lagi bentar. Enggak, mangga cari-cari. Itu kan harus aku dia maksudnya. Anu dia aja namanya. Iya. Inam kena dugaan korupsi sareng loba hutang di mana-mana segede 10 juta. Oh gitu. Punya antar satu air dilihat itu mah mangga di proses ke si bapak kita ya ulangnya. Dulu paham pak. Sini. Sakian video drama ti arurang. Hatur nuhun, nu atos ngaluankeun waktuna jang ninggal video kelompok abdi. Arurang ucapkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's one of those nights. It's that kind of place. I could fall for you. I never see you again. When the sun comes out.